Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun, kumaha Rama barudak. Alhamdulillahnya dinten ieu Ibu bade ngajar deui pelajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah sada acan pelajaran dikawitan urang ngadoa heula. Ngadoa ngawitan. Parantos materi nu bade didubikeun dinten ayeuna hiji pakakas kabersihan sareng kecap anu ngandung aksara PR, KR sareng KL. Tujuan pangajaranna hiji mikawanoh pakakas kabersihan. Dua mikawanoh kecap nu ngandung aksara PR, KR sareng KL. Barudak Ibu bade ngajelaskeun perkawis pakakas kabersihan. Terang teh pakakas. Pakakas teh alatnya, alat-alat kebersihan. Paranti bebersih di bumi. Sapertos aya sapu nyere, aya sapu injuk, aya pengki, aya arit. Angkenya Ibu bade dijelaskeun hiji-hiji. Perkawis sapu nyere. Sapu nyere dianggena di mana? Siksahan nu terang. Sapu nyere diangge di mana? Punyere mah di buruan. Naon sih Bu buruan teh? Buruan teh halaman bumi. Tah kami di halaman mah di buruan mah sasapuna kedah ngangge sapu nyere. Kami ku sapu injuk mah moal bersih. Ya. Nah, kami sapu injuk dianggena di lebet bumi. Rupados bersih. Sasapuna kami ku sapu nyere moal bersih dah. Sapu nyere mah dianggena paranti di luar, paranti di buruan. Artos, Ibu terangkeun deui kanu pengki. Nu ieu pengki nya. Pami pengki aya zaman kapungkur mah pengki teh didamelna tinu awi. Ayeuna mah tos modern didamelna tina plastik. Ngangge sesodok, anak sesodok ngangge gagang jangkung. Nah eta pengki teh kangge ngawadahan runtah disapukeun teras digundugkeun runtahna. Nah engke si runtah dilebetkeun kana pengki eta. Jadi engke si pen canda piceun ka tempat runtah. Itu pengki. Nah, pami pacul. Hideuk terang pacul. Pacul kangge naon cing pacul? Oh pinter kangge macul nya kade bilih entong nyonyo pacul. Pacul mah biasana nu nganggena bapak-bapak. Urang kalih mah teu kenging engke bisi anu sampean dapat mah seukeut nya pacul digunakeunana dianggena kangge ngagali lobang gitu tani pantongan gitu di pacul. Eta pacul. Teras arit. Hideuk barudak terang teu arit. Arit teh sapertos bedog nya, tapi pami arit mah melengkung gitu teras aya gagangna. Dianggena kangge naon cing arit? Kangge ngalajukut kangge ngarit gitu nya. Di jukut kangge naon? Kangge parab nya. As arit tiasa oge kangge ngalajukut, kangge bebersih di kebon tiasa ngangge arit. Kangge bebersih di kebon eta arit teh. Nah, nu didugikeun ku Ibu pakakas kabersihan. Ayeuna Ibu bade ngadugikeun ngaeuningakeun aksara anu aya PR sareng KR sareng KL. Di dieu Ibu aya gaduh gambar. Gambar semprong. Semprong teh hideuk mah panginten nya zaman ayeuna mah pastilah sesahnya. Ieu mah zaman kapungkur semprong mah sateu acan aya lampu. Kapungkur mah caang teh ngangge semprong. Si semprong teh di handapna teh ngangge minyak tanah, teras di luhurna ngangge sumbu. Eta teh semprong. Zaman ayeuna mah tos teu aya, da ayeuna mah tos cararaang, tos ngangge lampu aya lampu neon nya. Nah, Ibu jadi dia semprong. Seratanana semprong. Semprong. Semprong aya P sareng R-na. Nah, Ibu hiji disebatan pecahan nu terang. Sebatkeun cing, naon wae semprong teh. S, teras E, teras M, P, R, O, N, G. Urang hijikeun nya semprong. Dihijikeun kasadayana
semprong dibacananya. Tadi P sareng R, ayeuna K sareng R. Di dieu aya gambar jangkrik. Hidup terang jangkrik. Jangkrik. Kumaha cik sadana jangkrik di sadana? Kumaha? Krik 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 krik. Oh, pinter. Jangkrik di sadana krik krik krik. Indonesia. Tadi Ibu ngajelaskeun P sareng R. Ayeuna Ibu bade ngajelaskeun K sareng R. Aya dina huruf jangkrik K sareng R. Sana terang jangkrik cik. Oh, pintar. Cing kumaha jangkrik sorana? Krik 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 krik. Mohon. Ai jangkrik kadanguna sok siang atapi wengi. Wengi mohon pintarnya. Jangkrik biasana nu jangkrik mah budak pameget, jarang budak istimah main jangkriknya biasanya jangkrik sok dicocok ku barudak pameget. Jangkrik teh hurufna naon wae cing. Ku Ibu dibacakeun nya. Jangkrik. Hurufna hiji-hiji. J A N G K R I K. Jangkrik. Jijikeun jangkrik dibacananya. Hidup baca hiji-hiji. Ras kanu ayeuna huruf K sareng R. Ayana dina angklung. Terang hidup angklung. Angklung teh alat kesenian nya, alat kesenian. Didamelna tina naon cing angklung? Leres tina awi. Cara ieu keunana kumaha? Dikieu digoyang-goyang. Itu namina angklung. Angklung hurufna naon wae cing? Hidup terang teu? Cok sebateun hiji-hiji. Ibu A N G K L U N sareng G. Angklung dihijikeun janten angklung. Hidup engke nyerat pertanyaan atau pertarosan anu ti Ibu ku hidup diserat aya 5 pertarosan engke dijawab di buku bahasa Sunda ku hidupnya. Saya nyeratna, Nurapis nyeratna. Tiasa dibimbing ku Bunda Ibu Minya. Barudak alhamdulillah pelajaran bahasa Sunda ti Ibu cekap dugi ka dieu insyaallah pendahului mingguan payurnya tong hilap Ibu ngemikeun ayeuna teh menuju musim corona kan. Teh kengeng cing teh kengeng amang tebih teras 3M. Naon cik 3M teh sing sebatkeun. Ngangge masker, jaga jarak, ngawasuh pandangan, ngangge sabun dicai anu cor. Nah itu mah ku bahasa Sundanya kan anu pesan Ibu mah nyariosna 3M. Terang kan 3M? Nah pokoknya mah itu harus diperhatikan. Ada diperhatikan. Saat itu pelajaran di Ibu. Assalamualaikum.